Doa tawalah dilangitkeun, usaha tawalah dijalankeun, salangkungna nyanggakeun kanu musik malikeun. Saban masalah anu dongkap ka anjeun ayeuna sanes kangge ngalabuhkeun anjeun, nanging kanggo nguji sakumaha kuat anjeun tiasa nahana. Sabenerna takdir Allah mah eueuh nu goreng, ngan manusia sok salah arti dina narimana, pedah teu sajalan jeung kahayangna. Beda mangsa, beda carita, beda wanci, beda rejeki. Ulah ngaluhut pedah keur suung, ulah ngarasula pedah keur dihandap. Panun poe mere tanggara mawa harapan anyar saban poena. Berang tarang heulaan puting, panun poe tara salah waktu surup. Caang na bulan tara salah mangsana. Kitu oge nu geus jadi bagian diri bakal datang dina wanci nu mustari nu di mana waktuna geus tangtu. Bedakeun antara kabutuh jeung kahayang. Sabab lolobana masalah lain kabutuh anu teu nyukupan, tapi kahayang anu teu diukur ku kaayaan. Nalika geus wancina poekna peuting bakal kaselir ku caangna isuk. Kitu deui hirup nalika geus mangsana kayaan bakal robih tinu susah jadi bunga. Keur ayeuna kuatkeun sabarna, keur engke jaga siapkeun syukurna.